Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah, amma ba'du. Hadirin jamaah sadayana, mangga urang lajengkeun kana kitab nu katunda, kitab Qurratul Uyun, nyana kitab halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa sareng ngariwayatkeun sal khatibu Imam Khatib. Alhamdulillahi ari lapad alhamdulillah samaniatu ahrufin eta samaniata ahrufin eta aya 8 huruf. Jadi saur Imam Khatib lapad alhamdulillah teh aya 8 huruf. Wa abwabul jannati sareng ari pirang-pirang lawang surga samaniatun eta aya 8. Jadi lapad alhamdulillah 8 huruf, lawang surga oge aya 8. Teras paman maka ari sing sajalma kola anu maca, paman maka ari sing sajalma kola eta nu maca ieu jalma alhamdulillah kana lapad alhamdulillah, utihat maka dibukakeun lahu pikeun ieu jalma naon abwabul jannati pirang-pirang lawang surga asamaniati anu 8. Jadi kumargi alhamdulillah teh 8 huruf, sedengkeun gerbang surga lawang surga teh 8 lawang, maka sing sahajami nu maca alhamdulillah berarti kereta jalma bakal dibukakeun lawang surga. Mudah-mudahan lawang surga kanggo urang sadar yang dibukakeun ku Allah. Amin ya rabbal alamin. Summa innahu terus anyana kalakuan sareng tingkah. Yajibu eta wajib alal abdi kahiji hamba naon aya antaripa yen ngaku ya abdi annahu kana sanyana abdi azizun eta anu apes anil ityani tina ngadatangkeun bihaqiqati hamdalillahi kana hakikatna maca alhamdulillah wa syukrihi sareng syukur ka Allah wa annahu sareng sanyana abdi layak diru eta teu kaduga abdi ayatia kana yen ngadatangkeun abdi bi ihsaidzalika kana ngitung-ngitungna itu alhamdulillah. Walida tah kulantaran kitu kana kabuktosan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu eta ngadauh Kanjeng Nabi la uhsi henteu tiasa ngitung-ngitung abdi sanaan kana muji alaika ka Gusti angta tegesna Gusti kama asnaita seperti yen tos muji Gusti ala nafsika kadat Gusti. Maksadna wajib ka setiap jalma ka hamba kedah ngaku ieu hamba teh kana sanyana dirina apes tina ngadatangkeun hakikatna muji ka Gusti Allah jeung apes kana bersyukur ka Gusti Allah. Wa annahu la yaqdiru ayati bi ihsaidzalika jeung sanyana ieu jalma eta teu mampu kana ngadatangkeun ngitung-ngitung kana itu muji ka Allah sareng syukuran ka Gusti Allah, moal sanggup ngitungna kada bersyukur ka Allah. Kumargi kitu Kanjeng Nabi ngadauhkeun saur Kanjeng Nabi yaqulu la uhsi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsika saur Kanjeng Nabi teu tiasa ngitung abdi kana muji ka Gusti tegasna ka Gusti sapertos Gusti parantos muji ka datna Gusti. Wa yurwa sareng diriwayatkeun naon anna Musa alaihi salam saanyana Nabi Musa alaihi salam qala eta nyarios ngadauh ieu Nabi Musa ya Rabbi du Gusti pangeran abdi saur Nabi Musa mata ablughu iraha tiasa dugi abdi hamdaka kana muji ka Gusti wa syukroka jeung kana bersyukur ka Gusti
wa hamdi bari ari mujina abdi wa syukri sareng syukuranana abdi nikmatun bersyukurna abdi nikmatun eta teh nikmat min ka ti Gusti alaya ka abdi. Faqala teras ngadauh Allah lahu ka ieu Nabi Musa, mata arabta saur Allah mata arabta samang-samang sa nyaho anjeun annaka kana sanyana anjeun ajijun etanu apes an hamdi tina muji ka kami pakod hamadta nyata geus muji anjeun ni ka kami. Maksudna diriwayatkeun sanyana Nabi Musa alaihissalam nyarioskeun unjukan ka Gusti, ya Rob saur Nabi Musa teh du Gusti pangeran abdi iraha atuh tiasa dugi na abdi tiasa dugi muji ka Gusti tiasana abdi dugi syukuran ka Gusti margi sedangkeun mujina abdi ka Gusti syukuran abdi ka Gusti ieu teh tiasa bersyukur tiasa muji ge nikmat keneh ti saha nikmat keneh ti Gusti Allah nikmat keneh ieu teh nikmat ti Allah ka abdi saur Nabi Musa kumaha walar Allah saur Allah faqala lahu mata arabta annaka ajijun an hamdi faqad hamadtani saur Allah di mana bae iraha bae anjeun nyaho kana saanyana anjeun saur Allah yen anjeun teh apes tina muji ka kami apes tina bersyukur ka kami berarti saur Allah faqad hamadtani berarti dina waktu ngaku apesna berarti anjeun teh eta teh geus muji ka kami kitu saur Allah. Jadi urang mah muji ka Allah bersyukur ka Allah ngan sok sanaos urang rumaos can bisa bersyukur ge da tiasa bersyukuran ka Allah ge eta teh nikmat keneh ti Gusti Allah. Saur Allah sing saja manu ngaku dirina apes teu bisa bersyukurna tiasa mujina da ieu teh nikmat keneh ti Allah berarti saur Allah dina waktu harita berarti eta teh anjeun geus muji ka kami jeung geus bersyukur ka kami. Waruya sareng diriwayatkeun an Sayyidina katampi tidunungan urang sadaya Daud alaihissalam tegasna Nabi Daud alaihissalam. Naon annahu sanya Daud qala eta nyarios Daud. Ilahi duh Gusti pangeran abdi saur Nabi Daud. Ibnu Adam ari anak Adam laisa eta lain pihi laisa eta teu aya pihi di ieu Ibnu Adam naon sya'ratun rambut illa wa fauqaha kecuali eta tetep di saluhureunana ieu rambut ni'matun ari nikmat wa tahtaha sareng eta tetep sahanapeunana ieu rambut ni'matun eta ari nikmat pamin aina maka ti iraha yukafiu bisa ngabandingan ieu Ibnu Adam ngabandingan hak kana ieu nikmat tiasa ngabandingan atau tiasa nyukupkeun ieu Ibnu Adam hakana ieu nikmat. Pauha teras weh maparinan wahyu saha Allah Gusti Allah ilahi ka ieu Nabi Daud. Saur Allah ya Daud hai Daud. Ini sanyana kami uti eta maparinkeun kami. Al kasira kana nikmat nu seueur. Wa ardo jeung ridho kami bil yasiri kana anu saeutik. Wa in sukroka jeung lamun teh mah syukuran anjeun dalika kana ieu nikmat anta lama eta yen nganyahokeun anjeun annama kana sanyana perkara bika anu tetep ieu maka anjeun min nikmatin tina nikmat paminni maka eta teh ti kami. Dina hiji riwayat tina riwayatna Kanjeng Nabi Daud alaihissalam Nabi Daud unjukan ka Gusti Allah saur Nabi Daud duh Gusti Ibnu Adam laisa fi syaratun ari Ibnu Adam teh teu aya di ieu Ibnu Adam teh tina hiji rambut kecuali eta rambut teh hiji rambut sadayana rambut teh eta nikmat ti Gusti bahkan watah tahan nikmatun hanapeun rambut oge eta teh nikmat keneh nikmat ti saha ti Gusti atu pamin aena yukapiuha eta anak Adam bisa
ngabandingan kumaha bisa nyukupan kumaha ya anak Adam kana naon, kana nikmat, kana bersyukur, kana nikmati Gusti. Diwalar ku Allah melalui wahyu pauhallahu ilaih, saur Allah melalui wahyu ka Nabi Daud, ya Daud inni uti al kasir, saanyana kami geus maparinkeun kami ka anjeun teh kana pirang-pirang nikmat nu loba, tapi wa ardo bil yasiri, kami ridho anjeun bersyukur kuno saeutik. Padahal nikmati Allah nama loba, bersyukurna kuno ku saeutik, bersyukurna oge Allah ridho. Wa inna syukroka dalika anta lama annama bika min ni'matin paminni, jeung saanyana syukuranana kana ieu nikmat eta teh yen nyaho anjeun kana saanyana perkara anu aya ieu perkara ka anjeun eta teh tina nikmat, bahwa urang apal bahwa ieu teh, bahwa urang dibere nikmat ieu teh nikmati Gusti Allah, tasaur Allah eta teh paminni, eta nikmat teh ti saha, ti kami, ti Gusti Allah. Mudah-mudahan urang termasuk golongan jalma nu bersyukur ka Allah karena nikmat nu tos dipaparinkeun ku Allah. Sok sanaos ku urang dietang ieu nikmat Allah, bujeng-bujeng ka etang moal ka etang seandaina tatangkala nu aya di alam dunia didamelkeun kolamna, cai nu aya di dunia termasuk cai nu aya di lautan didamelkeun mangsina kangge nuliskeun naon, nuliskeun nikmat Allah, bujeng-bujeng katuliskeun kabujeng seep manten mangsina. Itu sok sanaos gitu urang mah tetep kedah bersyukur, sok sanaos ku seueur-seueurna nikmat Allah, bersyukur ka Allah da janji Allah ku urang bersyukurna, padahal tiasa bersyukurna oge ieu teh nikmat keneh ti saha, ti Gusti Allah. Berarti nu penting urang sesuai nu dijanjikeun ku Allah, bersyukur ka Allah, la ing syakartum la azidannakum, lamun aranjeun darek bersyukur ka kami, ku kami ieu nikmat bakal ditambahan, bakal dilipat gandakeun. Wakila sareng dicarioskeun naon, innahu saanyana Nabi Daud qala eta ngadauh Nabi Daud, saur Nabi Daud teh unjukan ka Allah, ilahi du Gusti pangeran abdi, kaifa askuruka, kaifa eta kumaha askuru tiasa bersyukur abdi ka Gusti, wa syukru sareng ari syukuran bari ari ieu syukur teh nikmatun eta nikmat minka ti Gusti alaya ka abdi. Saur Nabi Daud unjukan ka Gusti Allah, Gusti kumaha abdi tiasa bersyukur ka Gusti, kumaha abdi tiasa bersyukurna ka Gusti, sementawis abdi tiasa bersyukur teh ieu teh nikmat keneh, tiasa bersyukur keh nikmat keneh ti Gusti, nikmat ti Gusti ka abdi, abdi tiasa bersyukur teh kumaha dawuh Allah, walaran Allah qala al ana syakartani ya Daud, al ana dina waktu ieu syakarta geus gawe syukuran anjeun ka kami ya Daud, he Daud. Jadi walaran Allah justru kunaon ku ngakukeun bahwa kumaha abdi tiasa bersyukur ka Gusti, ku tiasa syukurna oge ieu teh nikmat keneh ti Gusti. Saur Allah tah keur aya pengakuan kitu teu bisa bersyukurna, ngaku ieu syukuran teh ti Allah keneh, berarti anjeun ayeuna geus syukuran ka kami. Mudah-mudahan urang sadaya termasuk golongan jalmi anu ahli bersyukur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina pangaosan cekap sakitu, mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring ngadugikeuna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeuna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.